Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Bayu Mukti di kelas 10 TKR hiji. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Dipayun orang sami-sami panjatkeun puji sinareung syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, nu mana dina kesempatan ieu urang sadaya tiasa kumpul dina kaayaan sehat walafiat. Sholawat miwah salam kajunjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilap ka keluargina, ka sahabatna, sareng ka urang sadaya anu salaku umatna anu insya Allah taat kana ajaranana. Hadirin sadaya, nyuhunkeun perhatosanana kanggo abdi bade ngajelaskeun tentang mobil listrik. Mobil listrik mobil anu digerakkeun ku motor anu make listrik dina baterena teh. Baterena teh bisa dieusi deui, nyebabkeun mobil listrik teh praktis munggaran dihasilkeun tina daya listrik. Mobil ieu teh kasohor pisan dina abad ke-18 sareng awal abad ke-20. Ngembangkeun sareng mesin durukan internal dituturkeun ku mobil bensin anu langkung mirah, nyebabkeun panggunaan mobil listrik menurun lantaran aya mobil bensin anu langkung mirah. Jadi mobil listrik teh mobil anu ramah lingkungan, anu henteu nyebabkeun polusi. Mobil ieu teh boga mekanisme laju anu make daya listrik, nyebabkeun moal ngahasilkeun emisi anu berbahaya sapertos mobil konvensional. Sakitu bae anu tiasa kusim kuring didugikeun. Hapunten pisan bila aya kecap anu teu matak nyenengkeun kana mana hadirin. Hapunten anu kasuhun. Teu aya anu langkung indah tibatan doa jeung teu aya awal salianti akhir. Kumagi kitu abdi bade muka salam ka sadayana anu kersa ngadangukeun abdi. Hatur nuhun ka sadayana atos ngaluangkeun waktosna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.